Bob, jika bikang wae yang ngarujak. Telepon si Abu deui lah ieu mah euy. Mila. Bot. Di mana? Tadi ayeuna ka pos. Si Bob ngajakan ngarujak. Gancang tong balila lah. Ya. Tunggu enak, Yuk. Rujakeun geus sareng beres aya sabut can datang keneh wae geus telepon can kumaneh. Geus tapi teh geus eta mah sok gila. Oh, Masa susulan ka iwana kumaneh. Oh, bereang. Gancangan bising saya pinakan beuteung wae geura gancangan. Kitu wae ge sia mah. Gancangan. Sarua tinggal aing gawean tuh. Weh, Bob. Sana tentang we jeung kita, mah capek gitu. Jangan dari mana ya antum? Bob. Karena hati kieu euy. Naon nya? Aduh. Aduh jahil ini. Si akehet kasopanan pisan. Gelo ari maneh. Rek mana atuh lulusan pisan. Jika dia udah kujurig wae. Lain jurig, Bang. Leuwih itu jurig ya mah. Aduh. Hari mah ngarek ka mana? Yang ngalamar atuh tinggal gaya kieu mah atuh. Sugan we aya milikna. Ngalamar? Samaran aya teh jalma teh. Nah, kita nyusulan terbalik-balik, ditelepon teu diangkat-angkat jalma teh. Rujakeun geus beres nya ku aing di gawean sorangan. Ngopi we heula lah. Ku aing urang jailan ayeuna urang lila wae mah jalma teh. Iyahan saya pun kecekeun. Asana situ. Goblok seueuh asin euy. Lupae. Aya nu poho euy cai nginum ieu ge malada. Kemana ai barudak? Engkau rek ngarujak. Tapi areueuh. Kopi. Beneran capek. Ditelepon lila disamper eueuh ka mana sabutnya euy ngagawekeun wae nyaho si Bob teh goreng adat tapi eueuh di ka mana ieu jelema teh di sana teh nitah-nitah we abong tatoan awak badag dipikir urang sieun tapi emang sieun eta hari kali mah kurang kudu jailan si Bob ieu jailan lah.
bawa oge gini jeleknya. Yang dibawa. Bau gini. Perasaan orang mah kaset dah. Yang dibawa rasakeun. Sabutnya mana can datang wae. Gila. Beli rokok lagi tuh. Beli rokok. Kemarin anak keneh wae ieu nya. Tah geuningan. Naon mana barasa gitu mesti mana? Masjid. Betul. Mana mah ka masjid teh ngan sauburi luka cai we ngumpulin salat. Aing mah atuh dasa eta nu ngajin kopi ngasih asin teuing atuh da. Tuh, asin gitu. Tak apa orang mah. Cobaan Manya kopi asin. Cobaan mang lain naon sok umang cobaan geura. Embung aya asin mah. Lain mang terus geus kopi asin teh deui. Eta saya nu ngajin si bodas. Mani baraw haseum euy. Bodas. Heuh. Dino. Heeh. Hampura, mun eta bener urang. Tapi eta jangan jalan sibuk. Terus nah mah berkajian gitu. Ya lah ulah kagak bekeula, urang teh kesel kasih bob teh itu tak kita wae. Jadi sekali-kali urang kudu dijailan. Bodoh. Bah, ulah kitu atuh lah ngambek. Malah mun aya apa? Si bob urang teh ya tua. Kumaha carana bang? Kan caritana urang keur ngarujak ya. Oh. Si bob tadi ngajak ngarujak. Oh. Urang apa cenah mah, saya mah kan teu kuat lada. Kumaha kitu? Oh. Ayo mang lah hari gitu mah. Bener. Bener. Kumaha heuh? Heeh. Ayo lah. Datang. Aduh. Gimana Wan di mana? Penyusuran si Abud, Bob. Gimana Abud di mana? Kayak gitu, Bos. Dia orang di udah tukang kebon. Tukang kebon. Eta tukang kebon di taman. Anu kohang. Berarti teh kitu. Geus lah. Daripada mau mikiran tukang kebon, tah urang geus ngarujak. Mane poe ayeuna kan ulang tahun. Kopi ku maneh. Ieu mah buatan si Ewan. Abud orang, Bos. Kan mana ulang tahun ngahajang ngadaguan maneh. Nah, maneh jeung serius ada. Tuh, kumaha cek Kan ketua. buatan maneh ya mah. Tuturkan kumaha cek ketua. Nah, itu sih itu lah, Bos. Kan maneh nu ulang tahun oge. Terus, Bagjakeun ulang tahun atuh. Orang jadi nu masalah. Tah, gitu loh bae ngeunah gara buatan si Ewan eta. Nah, ngeunahnya. Lakun. Sih atuh eta lapor asa teh beungeut. Orang lain bilang, Gus malada, asum, asin. Kunaon atuh aya mana udah makan wae. Geus tong punungan we ngewa asa teh. Ya, Lain mah, dia kurang pas jalan ke masjid, heeh. mangian batu akik, mang. Batu alibat cuaki. Oh, batu akik, namun kesalama juga brek mamba, ting brek opal. Bodoh. Tawar gitu teh mahal mau dijual. Tuh yakin mang urang euy. Bener. Terus bawa we, bawa. Di mana? Di ka masjid. Tadi tuh, Tadi ayo. tuh tinggali. Ayo, ayo tuh. Bae ieu mah nya. Ayolah, ayolah.
mana? Lek mama teh ieu meureun. Asa lain ah. Lain sok. Duh. Cek aing ge ti kotok.